Alhamdulillahilladzi khalaqa awliya'ahu litarbiyati ibadihi wa kashafa lahum hiyada jamalihi wa zakahum wa falaqa subha anwarihi wa atla'a alaihim syamsa asrarihi wa manna alaihim bi isbaghi ni'amaihi wa ajlasahum ala kursi tauhidi wa fataha alaihim baba dhikri wa afnahum thumma abqahum limaslahati ibadihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Amma ba'du ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Thalathun man kunna fihi awahullahu fi kanafi wa nasharu alaihi rahmatahu wa adkhalahu jannatah. Man idha u'tiya syakara wa idha qadara faghfara wa idha ghadiba fatara. Pengatur waktu anu kupribados dipihormat al-mukarramuna para alim ulama, para kiai, wabil khusus pangersa Syekhuna al-Mukarram sesepuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Cibantar Mekarsari Pancatengah Kabupaten Tasikmalaya anu kupribados dipihormat aparatur pemerintahan, wabil khusus Bapak Kapolsek anu parantos mewakili Bapak-bapak Muslika Kecamatan Pager Ageng anu kupribados dipihormat, para tamu undangan, wabil khusus para alumnus Pondok Pesantren Al-Ittihad anu sami-sami hadir anu kupribados dipihormat. Keginten agengna nugraha Allah nu dipaparinkeun ka urang sadayana dina saat anu ieu rehnaman kenalana parantos maparin kasehatan lahir batin ka urang sadayana sehingga biasa bermuajahah kumpul dina ihaflah dina raraga pertemuan para alumnus Pondok Pesantren Al-Ittihad. Mudah-mudahan riungan nu dilaksanakeun ku urang sadayana dina satahun sakali ku Allah dijadikeun riungan anu pinuh ku rahmat sareng barokah, sehingga berkahna ieu riungan pangaosan disumarembahkeun ka urang sadayana
termasuk kaluluhur oge turunan urang sadayana, sehingga naon nu dipasihkeun ku Allah dina saat anu ieu dina waktuna urang ngariung, moga-moga manjing dijadikeun bekal pikeun ngahontar rahmat sareng ridho Allah di dunia dugi ka akhirat. Moga-moga Allah kuwasilahna jeung ku berkahna ieu riungan ngabuka hijab manah urang sadayana kana jalan kasalamatan, kamaslahatan, kabagjaan dunia sinar akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateacan sim kuring ngadugikeun amanat ka para alumnus urang takorup heula sasarengan ka Allah Ta'ala nu dihususkeun ka jalmi-jalmi anu parantos berjasa ngainfakeun hartana atanapi emutanana, atanapi tanagina, atanapi ilmuna demi ngawujudna ieu pondok pesantren Al-Ittihad nu kirang langkung berdiri parantos 35 tahun. Moga-moga para pejuang ieu pondok pesantren sakabeh amal solehna ditampi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun aya keneh di alam dunia jalmi-jalmina, moga-moga diparanjangkeun yuswana, dibarokahkeun hirup jeung kahirupanana, disarolehkeun turunanana, ditaikeun derajat dunia sareng akhiratna, dipaparin rizki husnul khotimah. Upami diantawisna jalmi nu ngadamel kasayan tadi, yakni para pejuang di pondok pesantren, upami dina wangkit ieu parantos janten ahli barzah, yakni parantos mulih kajati mulang ka asal. Moga-moga dicaang padangkeun di alam barzahna, dihapunten sadaya dosana, ditampi sadaya amal ibadahna, ditempatkeun dina tempat anu sae di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upami diantawisna jalmi nu ngadamel kasayan tadi dina wangkit ayana di barzah wangkit ieu nuju kenging nikmat, mudah-mudahan ku Allah Ta'ala ditambih-tambih kanikmatanana. Upami diantawisna ahli barzah dina wangkit ieu aranjeunana nuju tunggara nandangan siksaan ti Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kumustajabna doa urang sadayana anu ngariung dina acara reuni alumnus pondok pesantren Al-Ittihad eta siksaan masing dicabut deui ku Allah, dikentos kuno mangruti nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu terakhir urang doakeun ieu pondok pesantren, moga-moga ieu pondok pesantren tercatat di hati Allah sebagai tempat pendidikanana calon-calon ahlina Allah. Moga-moga ieu pesantren dijadikan hiji tempat pendidikan anu pinuh rahmat sareng barokah, nu dibuktikan ku Allah dina tilu perkara. Kahiji, moga-moga tercatat di kodok ngobrolna Allah ieu pesantren sebagai tempat pendidikanana calon-calon ahlina Allah. Nu kadua, moga-moga para santri nu belajar di ieu pondok pesantren dikawit santri nu pangbudakna mugi ka santri nu pangsepuhna, dikawit santri atanapi jalmi nu getol ngaosna mugi ka nu langki jeung ngaosna. Moga-moga sadayana dipaparin sifatan muridin shodiqin, yakni jalmi-jalmi anu semangat belajar ilmu agama,
nu dina hatena disimpenan ittiror ku Allah sehingga muncul himmah husul malah lebih kataroki jeung surug ka hadrat Allah sarta kenging panangkayungan Allah dina taroki jeung surugna diraksa ku Allah teu fitnah ku aqwan di perjalanan. Anu katilu moga-moga para pengurus di pondok pesantren dikawit simkuring wika para dewan mu'alim wal mu'alimah anu biasa ngabantos di pondok pesantren moga-moga ku Allah Ta'ala ditami-tami sifat kamursidanana walhasil muga-muga nu diwuruk jeung nu ngawuruk salawasna aya dina panangkayungan Allah salawasna di gunturan riayah sareng inayah badal Allah Ta'ala sehingga sadayana aya dina kabanggaan dunya sinareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabatal madhkurah bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Eta doa anu kolektif. Ayeuna urang ngadoa anu pribadi masing-masing. Ieu doa urang mutawifan kusimkuring. Kalayan doa teh doa sabak datawab. Anu intina minta ka Allah supaya urang janten jalmi nu diraksa ku Allah jeung dijaga ku Allah tina papangi jeung kahinaan dunya akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbal baitil atiq a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwatina wa auladina minan nar ya dal judi wal karami wal manni wal fadli wal ata'i wal ihsan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin rahimakumullah, disimkuring atas nami keluarga besar Pondok Pesantren ngahaturkeun rebunuhun laksa peti kapinyahan kana kasumpinganana para alumnus dina wangkit ieu. Namun sawangsulna
keluarga pesantren mung tiasa nganuhunkeun mungkul karena kasayan hidup sadaya. Moga-moga Allah ngabales karena amal soleh urang sadaya. Pentingna ayana reuni sabenerna mah mung sakadar saling mengingatkan antara murid jeung guru. Itu yang lebih penting daripada eta. Naon sababna? Lamun reuni diniatkeun kana saperti nu bieu saling mengingatkan. Eta teh timbul tina kaikhlasan manah guru jeung murid. Guru mursyid butuh karena doa na murid. Murid sodi sanajan ilmu geus leuwih pinter batan guru, tetep butuh karena fatwa jeung piwulang nu jadi guru. Teu ngarasa pedah dirina geus leuwih pinter daripada guru sehingga geus teu ngabutuhkeun deui kana fatwa nu jadi guru. Diniatkeunana ieu reuni karena saling mengingatkan. Ieu teh intisari tina ilmu anu kapendak ku simkuring dina sajero hirup simkuring. Guru ngabogaan tanggung jawab terhadap muridna. Tapi sanajan kitu tetep henteu ngarasa leuwih hebat guru mursyid pedah geus mere ilmu kanu jadi murid. Murid sodik sanajan geus leuwih pinter daripada guru, tetep anjeunna ngabogaan pemikiran anu positif. Sakumaha Mu'ad bin Jabal sahabat Rasul teguran pinter, tapi sok sanajan pinter dengan rasa ilmu namahi pikeun nungtun hirup dirina di dunia nepi ka hadrat Allah. Mu'ad bin Jabal sabada dilantik jadi gubernur yang poyong ka Kangjeng Rasul nyuhunkeun fatwa dengan rasa dirina pinter kedah sahabat. Saur Mu'ad bin Jabal Gusti Rasul abdi teh parantos dilantik nafsu nu teu kacumpuran kahayangan. Eta disebutkeun ahlul fitnah. Jalma nu keur alus jadi goreng, sama fakir jadi goreng, sama benar. Jadi goreng sama pinter, jadi goreng sama bodoh. Eta disebut hamajun ahlul fitnah. Mu'ad bin Jabal ge sumping ka Rasulullah teh supaya ulah kafitnah ku jabatan anu parantos dipasikeun ku Allah ka anjeun. Terkamar musim kuring para alumnus nu datang teh ieu bahasa alumnus teh bahasa doa sabenerna mah. Nu sarumping di suratan ininya teh alumnus al-ittihad ngaran anu eta alumnus teh doa. Alumnus teh bahasa populer nu meunang mustaq dina bahasa Arab. Di mustaqna alumni teh allamuniyun. Allamun nu banget pinter, nu loba nyahona. Make nu ikoyah jeung ieu nisbat allamuniyun. Dijadikan bahasa populer alumni, jamakna tina alumnus. Padahal anu dipanggil ku guru teh aya nu geus pinter, aya nu can pinter. Aya nu setengah pinter ya. Aya nu can deukeut-deukeut kana pinter. Tapi geus dibasakeun ku guru
alumnus, ya pertemuan alumni, reuni disebutnya, bahasa populer. Ya doa. Moga-moga doa nu jadi guru singa ke hato kasakabeh muridna. Amin. Ducan deukeut kana pinter, bodoh kene malah banget ka bodona. Moga-moga calon pinter, tong waka maut can pinter. Nu fakir tong waka maut can beunghar. Nu geus pinter, moga-moga sing pinter dohir batina. Eta sebenarnya mah doa nu penting. Mata tu hadirkan dia teh hitung-hitung labbaika ya Syekh. Hitung-hitung aminah. Cemburu alumnus amin. Aing bermasa can pinter, tapi guru geus nyebut jalma pinter. Moga-moga doa eta teh uing teh can pinter ngan calon jadi jalma pinter. Calon profesor itu calon arifin dan jadi arifin mahjubna ge balas keneh ngan calon arifin moga-moga lawa kamau dan jadi arifin mah eta tuh nu teu datang berarti teu aminan nu teu datang guru disebut alumnus teu datang teu aminan lamun aya elak mah moga-moga kaihap amin nu datang nu teu datang. Pada simpuli kaduakeun nu kurban tahun ieu moga-moga dijebarkeun rizqina sehingga mayeng ngalaksanakeun kumaha teu nu teu moga-moga dijebarkeun rizqina nu teu ayeuna talun hareup si kurban kitu dikadoakeun sararea. Jadi sebenarnya mah dina reuni teh pentingna mah majelis doa. Reuni teh dijadikeun majelis doa, sing doakeun antara guru jeung murid, murid ngadoakeun guru, guru ngadoakeun murid. Itu dina sing doakeun saling mengingatkan. Cek santri nu geus pinter batan guru. Uing kebengang geus pinter batan guru. Tapi da sanajan kitu bedana cenah euy, akad ngaluhuran sirah. Cekerasaan uing supaya teh asa pinter batan guru. Sabab guru teh lupa kacawa di masa kitab lagi jadi pinter uing cepet. Lupa masa kitab bisa jawab teh. Bila lupa usul baca buku bisa. Wah urang tukang baca kitab perlu kacawa. Bila tarogi jeung suluk mah hadrat Allah. Ukur sakadar dina ilmu dohir set. Lumatan nu pentingna teh KBG sini doakeun majelis doa eta sebenarnya. Hakikat ribasalna anu sumping ka dieu lisanul halna ieu teh beda-beda. Lamun dibuka urang sebagai guru kana kalamat kana lisanul halna hatena jelema datang. Lisanul halna nu datang ieu beda-beda. Tetapi nu penting mah jadi ahli fitnah. Ajengan kuring jadi murid ajengan teka asuh ulama jumhur ngaji seperti pah duit seperti buka ada usaha mau deret wae jadi duit can kataika ilmu bedan kataika jadi ajengan itu jadi bos itu gitu jadi naon-naon kuring datang ka dieu minta doa moga-moga ku sabab ieu can jalina naon tah kuring teh ulah kapitna ku teu boga duit ulah kapitna ku bodoh aya nu bodoh kapitna ku bodoh mana nu bodoh teu daek diajar eta kapitna ku bodoh eta can beunghar kapitna berarti hidupna fakir kapitna ku fakir tah gitu usaha dekeun maju ilmu kedekeun rea sababna ieu boga otak teh saudara nalar 10 be katalar pas nalar ka 11 jeung ka 12 leungit tu 10 jadi lubang kali lubang jadi terus terbuka ilmu jadi terbodoh wae guru bisikap fitnah ku bodoh cikur kumaha kuring hirup teh kitu mah
Itu bahasa Malaysia orang gitu. Jangan buka duit jadi bos. Abdi tekal jadi bos saya nama. Tapi ayah kasih siapa? Siapa kapita kita kalau buka duit. Tapi jadi abdi terjauh di Allah. Kita yang sholat aja kalau selesai itu duit. Siapa kapita sih kami guru kumaha. Gimana jadi jalan mabung hari rute guru supaya ulah kapita. Tak gitu kita bahasa. Yang datang beda-beda. Itu loba ilmuna, loba duitna, luhur jabatanana, wibawakna, mencampukan duit, mencampukan jabatan. Contohnya, campukan ilmu. Abdi makerma, duit terbuka, ilmu terbuka. Lamun awewe pas tugas laki goreng ada di sini itu. Siun kafitna, siun tekaduga hirup. Pakaian itu baru pak, keketih pakai itu, beli mau, baru kan dari tas mau gampang kali itu, senang kene, ribu terbuka duit, jeung pemajikan gue ada daripada siksa Allah di kubur kali itu, ulang lebih ke mending maut, baru kan gampang sampai maut kali itu, pas doa apal, ulang mending maut, mending buka duit yang kewajiban sih soleh gitu dari mending mau salah Allah ngabukakeun duit yang nyolehkeun caroge urang teh sarua gampangna jeung mau tanurang milih mah atuh tah dirinya sabarna nu datang teh bahasa kitu sadaya abdi teh teh kan geus disebut ulama jumhur di imah taluk kabeh oge jalema nganjeun kapitna kupeda waktu ngagungkeun abdi jeung loba jeung ngarasa pinter sieun kapitna. Nah aya anu kapitna, pinter kapitna ku pinter. Gede wibawa kapitna ku wibawa. Menang jabatan teu amanah. Boga ilmu teu bisa amal, kapitna ku ilmu mah. Jadi rek amal teh teu alangan kunaon? Well. Teh hijab ge aya hijab nurani, lain hijab lumani hukum. Aya hijab nurani. Itu pinter teuing mun kaesa amal. Balas naon? Balas pinter teuing otakna. Gitu. Alus mah diratakeun ku Allah. Kapinteran otak, kalbu, ruhu, siru teh atur. Otak pinter, hate bodoh. Di dunia mah diagung-agung, datang akhirat jadi gembel. Wah, ya pada tuh. Kita support ya. Tadi datang duit 1 miliar ngahorek leungit bisa minggu mah kenal ke datang. Ritong datang sekali kan jadi hati. Nah gitu. Di dunia bakda tapi ada cilaka di akhirat loh gunanya. Itu. Tumpak motor ngarena, motor anyar. Arek dikusuk, sila pencat. Ini jadi tumpak motor so. Bari silah selamat. Daripada menang Kalimantan tumpak motor, hari silah kudu dijahit 18 jahitan. Ditalaah urang sok jadinya. Eta bahasa murid ka guru, bahasa guru ka murid udah. Nu baheula anjeun bodoh disebutna santri akan di papatahan ku akal. Ayeuna mah hidup teh geus lain santri deui. Wah, hidup teh geus pinter batan akan ayeuna. Syukur. Jadi lamun guru boga murid pinter batan manehna guru atau eta cirina guru mursyid. Lamun lain guru mursyid, boga santri pinter, lolos, bahaya sieun jadi saingan. Ribut. Waduh cilaka ya 10 ya saingan teh. Kok mungkin di mana-mana ulangan ke santri we. Eta mah leuwih ka mursyida. Guruna ator, mun bisa mah kabeh. Murid teh kudu pinter batan guru. Di hadrat Allah nyapatan guru guruna mah murid teh. Mata guru atau moga-moga pinter otakna bareng jeung hate. Nah, pun husulna leuwih daripada guru syukur. Bukan murid 1000 paling terkabeh jarang waliullah. Alah, nikmat datang ke hadrat Allah di syafaatan ku murid ku jarang wali 10 orang, 100 orang, 1000 orang. Waduh. Eta hasil populatan di dunia apa itu? Baru jadi wali teh ngajina berat banget. Kita maca ikhtilafil awamili teu anu seminggu. Ikhtilafil awamili ikhtilafil.
kurang-kurang sobat. Untung guru mursyid sobat. Kalau mau sifat kemursidan memanfaat sobat. Anak saya teka bila-bila teh belat-belat di paraban. Ayam sok masa gitu kan? Itu tersadar, itu tersabar. Padahal mah guru atau bukan murid berat teh. Kayak itu susah mempatahan, itu luhur-luhur. Kaduana, ribu mau tahan umur apa? Pas anu jawab di kodril masa mending ngeplot beneran begitu. Bakal sekali bisa, itu mah gampang gitu. Dia mau mempatahan, kalau lupa 5 teh 20 kali. Wah perlu coba. Gajar malah gede, mah perkara berat mah. Lalu kita jadi wali itu, wah pokoknya ahun ke guru dan jawab naon. Ingat aing ngaji ribu berat teh, ngaripukeun ka guru. Tinggal balik kita di waliullah nyapakan guru lah, gitu. Maka guru mursyid mah kadu akan kabeh. Nu bodoh, nu pinter, nu lopat dosana, nu setik dosana, nu getol dirina, nu setik dirina Gusti. Murid abdi jadikeun waliullah sadayana. Suka teh nyapakan abdi ka di hadapan Allah. Tah gitu. Indra jadi saingan. Ciri orang mursidan itu teh. Aya Pak Opa ke dari zaman mah. Ajengan-ajengan manusia saingan murid. Maka ilmu kan bikin kafe, bahaya bikin kafe pakai. Walau bikin kafe, baik sore-sore ya. Bisa lebih tinggi jadi bahaya. Kalau mending menjauh mungkin itu mendekat bibir urang. Wah, bisa salah niatnya oke sama. Iya sifatan kamu sih dan mereka ada. Itu maka cek dulu udah lupa lelah anjen bodoh di pepatahan ku akan mari hese itu cara apa anjen teh ayeuna mah lebih pinter daripada akan wah usul nama usul hidup wah arman keneh tajami hidup daripada akan doakeun waktu hidup guru butuh kadoa murid eta sifat murid murid ngomong butuh karena doa jadi guru. Kita penting nama. Dayana dina masalah pertemuan ieu kulatan bahasa lisanul hal nageus gitu cinduri rek nyontek bahasa Rasul kamu adin jam. Jeung Rasul moal salah hidup jadi gubernur jeung moal matak jadi hijab salamet anjeun dunia akhirat beda jadi gubernur. Moal matak ka fitnah jadi gubernur syaratna 3. Hiji ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa ka Allah kumaha wae kabuktian anjeun keur boga duit takwa, keur teu boga duit takwa. Aya nu muji takwa, aya anu moyo takwa. Takwa di mana wae jeung keur waktu kumaha wae. Salah mah. Eta bahasa takwa nu disorotkeun ka ajengan. Isi salah ngartian, sholat takwa, jangan kubu. Sholat takwa, ya sholat lain takwa, hakikatnya. Dohir ngumpul sholat, hakikat nama. Kalau itu sholat dia. Tinggal hukum al-Qur'an. Cek bahasa Ibnu atau ilah hukum al-Qur'an cek. Itu. Cek sawarina muhakikin, malin hukum al-Qur'an, babul usul. Lawan tepi ke Allah. Mulawan tepi ke Allah, tajal ma'etama, perlu libatin mereka. To'at, maksiat, nikmat, balik. Bila to'at kudu sungguh minna. Yakin nugraha di Allah. Pas orang jadi ahli ibadah, tapi cek hatinya paling hebat sama jadi ahli ibadah. Ternyata yang dia nugraha di Allah. Kudu nama dinalika ibadah. Sirna tajalli kana jamal Allah nu dohir dina diri. Mun teu ngadohirkeun jamalna Allah di diri kuring, tadu moal aya pagawean alus di diri kuring. Dohirna alus pagawean nu alus, dohir batin teh karena naon? Karena Allah ngadohirkeun sifat jamal. Namun jadi ahli ibadah tapi Allah teu ngabukakeun surul minna, mana boro-boro nepi kana ka jalan. Hakikatna sholat panyiksa itu mati Allah sholat.
disiksa ku Allah di dunia pula, di dunia sila terdengar ibadah, datang ke akhirat sila ulah hajat-hajat tidak neraka. Tina sholat nepi ka Allah kumpul tina maksiat. Batul nomor tina sholat tina maksiat nepi ka Allah. Tina nikmat nepi ka Allah, tina baliat nepi ka Allah, tina taat nepi ka Allah, tina maksiat nepi ka Allah. Kalau bakal Ciku berangkat dosa tinggal 5 tidak nalika orang tiba karena dosa Allah nggak bisa bertobat ke orang. Namun Allah nggak bisa bertobat ke orang tengah deketan Allah lewat pintu tobat. Sok aing balik cek Allah nu taat lebih kawi asal apa lawanna lawan balik ke Allah nu taat nu maksiat tapi nu beunghar tapi nu fakir tapi itu. Kita mau masalah taat maksiat nikmat baliat kelir itu apa? Kelir itu tuh dasar rahmat. Kamu ningali sholat nah tingali sudul minna ayat aja untuk ayat sudul minna wah kalau kan aku rek sama amat tina sholat jawab maka pagi jalan usul ke tiba karena doraka kalau kamu putus asa lamun Allah nggak bisa bertobat bakal begitu deket ke Allah tina sabab naon tiba karena maksiat jadi lewat pintu tobat. Jadi ke Allah mah di mana-mana bisa. Lu beunghar bisa lebih ke Allah, lu fakir bisa lebih ke Allah, lu pinter bisa lebih ke Allah, lu bodoh bisa lebih ke Allah, lu loba amalna bisa lebih ke Allah, anu setik amalna bisa lebih ke Allah, lu setik dosa bisa lebih ke Allah, lu loba dosa lebih ke Allah. Nu penting Allah ngabukakeun babul usul. Sawas jago kan sudah, kita makhluk kan. Ayat itu dina urang-urang salah, nu jagung ke surga, nu pendek ke neraka. Ayat itu deh. Rek jagung, rek pendek asal kepangi, babul usul. Kalau kita suluk lebih ke Allah, salamat kami. Eta, ninggalina karena haji kotul, mau juga. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwa anjeun ka Allah nalika kumaha. Nalika anjeun boga salaki goreng ada tapi takwa insyaallah salam. Dunia akhirat. Anjeun fakir tapi takwa insyaallah selamat dunia akhirat. Bagja dunia akhirat. Lain masalah fakir jeung beunghar, lain masalah pinter jeung bodona, lain masalah loba amal jeung setikna, urusanana hatena makrifat Allah teh. Dibuka babul usul teh hakikat nama timbul tina makrifat ka Allah. Allah menerima makrifat kana hate jadi tukang taat juhudina, jadi jalma anu fakir sobar dina kafakiran, jadi jalma anu beunghar syukur nikmat, jadi jalma anu tipu karena dosa bisa tobat. Dosa tersebab hate makrifat ka Allah nu mata bocoran di ahli makrifat mun hayang hirup bagja dunia akhirat pimpin hate ku hate nu makrifat pimpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah. Rek tapi rek beunghar asal makrifat nepi kana kebahagiaan dunia ulah mikiran loba duit lah belok Pak kayak loba duit ke mana ke surga kan itu belok yang pinter heula ke mana ke surga belok segitu tuh pinter nu bodoh bisa nepi ka Allah nu beunghar anu fakir bisa nepi Allah, kalau fakir luar orang beunghar, fakir dia taruh kita disuruh karena Allah, gitu. Orang nyeri hati, di nalika orang fakir, di nalika dagang rugi, ayah kecewa teh, ayah nyeri itu nyeri. Kunong sababna ngotak hati anjeun nyeri di nalika rugi, di nalika fakir. Lain peda anjeun fakir, lain peda anjeun rugi. Sabab anjeun hati teu makrifat waktu rugi, eta sebenarnya. Sabatul ma'aya nu makrifat ka Allah nalika rugi. Terus temata kecewa, temata gering hate. Ari urang mah pas rugi gering hate. Disebut nama sabab nanti namun beraru lain sebabnya salah sabab teu makrifat ka Allah. Sudah aing mah jadi jalma anu wiridan getol jeung getol tahajud. Jadi jalma anu usahana gawe capek. Oh, cacap aing lamun lain tukang buruh mah jiga yang kuat beridan nila atuh dari urang atas
gawe capek mah puting subhanallah tilu balik bisa diungkal sajadah ribu ya teh. Yang kana teh sabab teh eta baramai eta lain aing teh bisa ngaji jauh buat tempat Trans Studio lain teh eta. Lamun hayang mau ke Jakarta ke boro-boro ka Trans Studio sok aya hutan kurang rek ngaji teh sanggup ka hutan. Pas rek meuli kitab teu kabeuli dan itu duit rek meuli sapi ge sok aya hutan. Rek meuli sawah sok aya hutan sok digadekeun kitu sok digadekeun malong rek meuli sawah sok kurang rek ngaji teh sanggup ngadekeun sawah. Nah, sabab nah, teh ribat ka Allah termaksud bukti mah. Lain anjeun peda gawe capek termaksud batur ge aya nu gawe capek isal diri dan panjang putih. Temahi mudah diaduk Allah ya. Sagitu teh. Maka kamu yang baca dunia akhirat tong pikiran jabatan luhur tong pikiran ngadaguan loba duit entong tong ngadaguan jadi jalma anu pinter loba ilmu entong. Dan bagja dunia akhirat catatan lagi pimpin hirup ku hate nu makrifat ka Allah segitu bagja hirup dunia akhirat fakir bagja dunia akhirat pinter bagja dunia akhirat pinter jadi guru mursyid fakir jadi murid sodik jadi pun harga malu pinter syukur fakir jadi jalma anu kuat sobah nepi ka Allah sakabeh. Maka doa teh diburu nu pinter, nu bodoh, nu beungar, nu fakir, kabeh muga-muga Allah nyimpen itiro dina hate sehingga muncul himmah usul ieu teh nu hadir kabeh nu bodoh, nu pinter beda-beda beraneka ragam, nu kasep nu goreng patut nu jangkung nu pendek kabeh calon waliullah. Amin. Maka di sini nanyakeun santri menjadi calon waliullah mana santri nuku Allah disimpenan itiror hatena sehingga muncul himmah usul paroki ke jeung suruh meunang pangraksa di Allah usul usul pikiran teh yang ka Mekah we ka Masjidil Haram ari duit teu boga jiwa mana tuh padahal mah ari haram teh aya haram di alam mulki aya haram di alam rohani. Pan manusia mah disusun tina dua unsur. Di jasmani dan rohani. Nu alus mah jasmani rohani lebih. Lamun teh jasmani rohani atuh sing lebih. Teu lebih jasmani ge rohani teu lebih mah dianggap teu lebih gitu. Sebenarnya. Hakikatna lebih mah rohani. Awak ka masjid dah teh disawah. Gitu. Udah tuh kayak begitu nih langsung aja keharam lebih tapi usul tuh bisa gitu usul tuh bisa kamu kira lo itu ayo gaya kurang saya lebih kok ayo ngajaran sholat tuh 100.000 di kelangan tuh bukan duit mana langsa mana langsa kan nah haram tuh di alam lagi haram teh itu masjidil haram nu aya kapahan teh nu aya di tanah haram Mekah eta masjidil haram teh ari di alam rohani mana masjidil haram iso tajallidat nah teh ka Allah tajallidat ka Allah teh itu haram teh nu alus mah ka haram lebih tajallidat eta nu bagja dunia akhirat kita bukan duit gara-gara pika Mekah ada yang hayang boga sholat anu 100.000 wah ayah di dunia sing lebih kata jalida sholat di masjid jangan sige hakikatnya mau saya wajib lihat hakikat amal manfaat amal batin hakikat itu hakikat amal dilirika dohir amal dohir nah hakikat amal batin dohirna diajami masjid teh begitu haram nabawi ajami ari ajami mah masjid nu aya di luar tanah haram Mekah jeung Madinah salat dohirna jasadna di masjid ajami tapi hatena tajallidat ka Allah di nalika salat hakikatna mah di Masjidil Haram ditinggal 100.000 tikal benar kata menang 100.000 tikal kudu ka Mekah lantak duitnya gitu bu seueur gamaran anu
seperti digambarkan dina amal ibadah haji. Kalau untuk bukan duit maka mengaji tunggu jauh-jauh, sholat subuh berjamaah, turun itikaf di masjid, terus nepi ka waktu duha, sholat duha, eta teh sebagai ibadah haji jeung umroh sampurna. Malah mah ada 2 rakaat memeh sholat subuh, sholat sunatna. Nalika urang tajalli ka Allah, eta 2 rakaat sunat memeh sholat subuh, hargana lebih daripada nilai dunia jeung kesini. Jadi hukuman di hadrat Allah mah nu bisa sholat subuh terus sholat sunat sholat subuh berjamaah teh lebih gede nilai hidupna daripada konglomerat. Aya bicara konglomerat kebuka salah 10 Jawa aya entah ada. Tapi sholat subuh 2 rakaat, sholat sunat, entah sholat subuhna lebih gede daripada nilai dunia jeung akhirat. Ulah ngarasa letik hati nu fakir. Muli ittaqillaha haitsu ma kunta. Kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Mun urang gawe gawe goreng, tuturkeun ku gawe alus. Jadi nuturkeun gawe alus, mun urang goreng 10, nyieun alus 20, begitu. Jadi eta teh bahasa kinaya pikeun jalma anu belajar tina kesalahan dengan menginjak lubang yang sama begitu. Jadi biru beki kolot beki soleh beki kolot hate beki deukeut ka Allah penting eta. Nu alus jalma lain teu salah, mare jalma teu salah, nu belajar tina kesalahan. Nah gitu hade. Isu lincak kamari ka dina diporosok, isu lincak deui. Pan perlu mikir teu teu. Nah, gitu lanjut kesalahan 2 kali di bahasa kolot tadi. Maka di mana gawe goreng tutupan buka usaha. Itu luka tilu lamun anjeun yang salamat cek Rasul Mu'ad wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kepada manusia perlakukan ku anjeun budi pekerti anu sae. Itu. Lamun urang memperlakukan jalma nu alus-alus nu goreng alus eta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Khuluqin hasanin teh akhlakul karimah. Akhlakul karimah teh timbulna di mana? Tina iman. Akhlakul karimah teh amal soleh anu timbul tina iman, anu istiqomah. Amal soleh anu istiqomah, lain amal soleh mudahana, lain amal soleh mutasawwu, lain amal soleh sunnah. Lain paya amal alus, eta berarti akhlak alusan. Ari akhlak mah amal soleh anu mayeng. Kunaon mayeng? Tetapi fitnah kunaon naon? Sabab dorongan iman. Beda jeung untuk iman. Eta sesebat naon? Sesebat aya pangabutuh. Alus, ari betul-betul tapi perlu alus teu perlu ieu. Nah, ulah buka kitu. Jadi perlu sanajan urang aya dina fakir, syukur lamun beunghar. Sanajan urang dina bodoh, syukur lamun pinter. Asal tilu perkara dijalankeun urang, insyaallah moal ka fitnah ku perkara nu ta'alluq diri urang. Jadi sanajan beda-beda dina lahirna pinter bodoh fakir jeung beunghar, moga-moga hakikat nilai nama cek Allah sami nu can usul calon usul, nu can pinter calon jalma anu bakal pinter. Moga-moga urang sadayana disalametkeun dunia akhirat. Ulah bakal dimautan urang sadayana salagi can jadi ahli usul maka Allah. Sakitu nu katurkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.